dedelan mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyetikan dedelan endahan nambah nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah tah naon di puri aya cenah kiai nu mimpina sa nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajian Ki Haji nokolot tadi itu. Nek naon deui fajir ka mana? Nek bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lah bohong kiai lah. Daripada di bulan Ramadan leumpang maningan hees. Tasubur hees udang lohor. Salat zuhur teu kudu make sunah. Tas salat asalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh deui. Di tempat salat udang asar tas asar ge udang maghrib tak iya urang mun nyaritakeun puasa ka bagi tilu hiji puasa syariat nomor kedua puasa thariqah nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun ku urang puasa umum puasa khusus puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budak ge bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut da ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga Masya Allah mantak cing eta puasa kos gitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beteung tadi esian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek wari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikaluarkeun renyek aja nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tah nu kos Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150
Bapak lain ibadah pasti yes kadanannya nangan nasehatan ke anak ke pamajikan ke incu mah bisa-bisa diri sorangan hira di akhir zaman kieu geus geura metak di jero kamar geura bersihan geura pel sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 pak loba amat jualen siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang di ibu henteu ka Ramadan hareup mungpang di bejaan dielingan ku kiai aing dek ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu mana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk beli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana ceuk kongkorong kongkorong bebe jaga salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tawa kos gitu atuh supaya teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu kalau ke masjid, ke waktu nek maca Quran, sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila, diturunkeunana dina bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi kolot, ieu mah metak bae jacak kiai ge, ai puasa umum mah gampang, tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean, dedengean, aambean, omongan, raragapan jeung lelenggan. Kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae. Eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan. Memeh der geus rohna geus aya di sorga. Memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariya bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutum maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaeutikeun dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula deuk ka puri. Emang aya nu maca sholawat berjamaah tah naon di puri? Aya cenah kiai heuh. Nu mimpina saha? Nu mimpina teu pake calana cenah. Si Mbak. Budak asal sore baget ya Allah, ya Rabbi. Nanaonan jelema. Barang di deuleu deui aya Ki Hajian. Ki Haji nu kolot ka ditu. Nek naon deui fajir ka mana? Bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu bohong kiai lah cenah tuh. Variasi doang tuh Ponteng Suri ge. Terus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leudu di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Tah
coba di bulan Ramadan ditinggal ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es udang lohor sholat zohor tekudu make sunnah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deh ya tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres guys aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan nelean segala dada susu ping-ping yang saja mana maning hes bagi sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar nele TV minimal komun we geus maning hes bae geus cek pamajikanna negatem meleh ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu ayah anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareng wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih basia baca hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki teh ku galedeg gitu di imana ge gadoana geus teh beres atuh di deui galagat ku jana ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gendung dung jar ti talebos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya pugu tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah we tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipudoli be HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapeuna ge handap bentang kalapa tek raga gitu tak kalapa
lamun teu kahadapan tanggal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khusus hon teh eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi meureuneunan isi nanggan ngamakhluk doang ka Allah mah teu isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehean tapak napaan dedengian tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak eueuhnya nu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu teu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon guala teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi illallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letik torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jakeur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya nolo astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun ta hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek manta kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin
ketika orang neule awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengan ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadeng geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal lu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri teh asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komoner urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat ja birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dideket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blon tah tukang es nengong 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 kurang teh lagu omat tah neng kurang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng oma kajen ku koma neng jangan musikan siapa sih goblok budak musik nyanyian instrumen berarti teman kurang ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan
tadina dizikiran kurang kemudian diistighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah kuarina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada mah DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi teh tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari mah geus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah para jasa malah asup torekat na ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat pokos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ye naik mobil hebe nu geulis daleukeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuh aki-aki ngeulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu mah ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai itu tadi mana di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kan deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh ajuban tengah peuting zikirna ge geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari endeu ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud endeu neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kieu blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama
bangpak teh bangpak teh bangpak geus seueur waniat tah kos kitu bangpak ngaranna. Nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah. Dek ngariung dek ka mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang beli ban mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek di ka Allahkeun adapun mereknya na urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah eueuh dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta kos itu je nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa.
ilah disebut puasa hakikat pohon ka Allah maksudnya ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupan ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakalna ta dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kana 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun lihat titah dikallahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal teman-teman ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana
nusugi bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa Masya Allah karim pohara nu tata dina galaka pamajikan di bulan puasa mah ditahan mah lain wal nyarekan ke sawal karena kaing dar-dar deui di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embung jajore meureunana awena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakaknyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah ke mana? Lanjut sugut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh puasa pelet eta puasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah lamun ragak ka batuna bleg nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa kuasih. Wirid kadua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya mulai teu bisa hees malam kadua mah ya tilu berarti Idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharan kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti la'allakum tattaqun lalawara leles ujian hatena ujian awewe kakarak 3 peuting doang geus jae ka 4 peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daen aya ucing ge euy daen ucing daen sia mah rarasa aing jaet bae cek cenah geuleuh jelema kasep amat itu sakos ge jaet bae kabeh jaet bae sadunia nu ayangan jaet doang weh lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tatakun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh nu puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu kurang rorongsokan ieu. Puasa ieu basa limbah ieu geus geus. Eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum nama nu sakos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neuleuh anu dipake ka haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neuleuh kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia
ieu rupa-rupa lain rupa-rupana tapi nu dirupa-rupakeun 5. Lamun ku urang hakikat kos kitu tabal keluar ti 5 perguruan di Indonesia, di luar Indonesia, sadunya 5 bae. Ketika aya nikmat, urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleun nikmat da nu dideuleu nu mere nikmat Allah. Ketika orang menang musibah, lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah. Ketika orang robah, lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana. Ketika orang cicing, lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang. Nah, etalah tah. Lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna. Hakikat sok bae geurang urang terus bae ka dieu ngan eta sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul, nu bisa teh para nabi, kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan. Allah-Allahan mah ketika zikir. Nah, silakan timimiti la ilaha illallah. Kuari dikopikeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese. Nah kukula osok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati geus sarua la ilaha illallah. Ketika orang ndek rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna. Berarti kan lancen ke guru nu asli kabet kadenge na kabet mata kata teu beres kos itu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana. Nah, ini dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat. Mondok. Torekatan mondok. Sia mah norekat teu dek mondok. Hese aing mah. Ieu kuari di Cisoka aya torekat, di Belaraja aya torekat. Di dieu di Curug aya torekat. Puyeng aing mah ngadenge torekat. Ayo jelema da kos kubasi. Lintuh jelema mah. Atuh beuki dahar eta lah. Malah aku disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah iya mah bau asal maghrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu mah zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat mah tah jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubeureummna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng meng kene kos ku dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih ieu hese kita dita istighfarna tuh sia makin ka ditu makin isin makin bungka nyahoan nu bantak ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan
muka nyahoan make tudung ka ditu mah make ieu daun karang-karang blangkon atau ka dieuna make barang ti Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur besi aya anu make lepis make laken eta guru tarekat eta geus atuh beda sorot mata lain deui tah ieu carita nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu. Jadi jada beragat coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa ya guys tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta geus kitu teh hese jadi geus ka Allah bae ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika anu henteu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der ka ditu gerak Allah, ketika der ka ditu gerak Allah. Henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge ja pamere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jah hirup sakikieuna, der bae di nolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang. Aya kiai mah mikiran, pan ieu murid nu daratang sih. Sial anu ngazakat fitrah bego ya murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceuli napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pemerintah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah.
lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca naon eta? Ieu surat naon? Surat di gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar di gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau mereka bulu orang mau gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh guru hese-hese. Kamau teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar di gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mau kos itu. Guys, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena tiga sekesan karena dunia, dagang mah dagang lantaran tadi pikirannya rugi. Dagang mah dagang tadi pikiran rugi. Sebabnya nama terus baik ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh. Eak geus we jadi wadah ngaji bae peuting ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i dah. Ngajoak urang dapur. Hei, mana betul? Pamajikan aja anak ngajoak tuh ya, waduh, wah cina ya gaji mah ngaji baik, tengebul. Atau mana ya geus beak jualan geus eueuh, dahareun geus eueuh, nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh, beak kabeh. Keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ya jang dahar. Masya Allah, eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu, pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah. Imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu. Kuari ulah di pikiran, jualan kabeh pake dahar, paeh. Itu imah urang, itu negara urang, itu pake urang. Geus. Lantaran kabeh ka Allah tuh, oh tuh. Coba pemajikan orang nasihatan gitu. Ayo coba ku ente nasihatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot tah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit. Imam Malik bae teh kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh. Oh, masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah ka nu teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese-hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak we ke pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dia teu bocor. Kurang teh tapi atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu mah. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Buyang urang. Insyaallah hese jasa. Hese. Nuh, ya Allah, ya Rabbi tuh. Imam Malik. Sageus beres, Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna, tapi susahnya luar biasa. Dibere 3.000 dinar uang emas. 3.000 dinar. Jang naon eta? Jang meuli imah, jeung kendaraan, jeung sajabana. Tarima ku Imam Malik. Teu neun hadapan bebedak lawang digali. Wasiat ka anakna. Nak, abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah, balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna, bikin ka anakna. Bikin deui haram abah, anak abah, turunan abah ngadahar duit pemerintah. Moal bisa ibadah, nya dengekeun. Muhun bah. Teu keubal Imam Malik maot, digali dianterkeun deui. Pangneangankeun kiai nu kitu.
pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyeng jasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo daratang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasa di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu bebekelan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu masyaallah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulan ye gegel bae urang deuleu koros iki sarua ta urang ge kitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk tarawih engge aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir nyaritakeun tentang masalah kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man ra'ahu wa in kana fasiqan liru'yat nomor katiluna bisubutihi fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal nu kaopat bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad nah iyalah aya anu langsung hilal pemerintah ru'yatul hilal aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun anu nakwim make takwiman hisab qot'i dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang ieu mah kasimpulanna bae kasimpulan lamun menurut hisabna hisab goer qot'i
nanggalkeun teh aya anu Sabtu Muhammadiyah, aya anu hisabna hisab qat'i melalui sulam berusul falakiyah dan lain sebagainya, da ieu jatuhna kana minggu. Mun diperbandingkeun ephemeris jatuhna tetap minggu, ijma 15:10, maghrib ghurubus syams 17:49, hilal 0,45 derajat, 0 derajat 45 dakiko. Muksul hilal 00:52. Itulah ephemeris. Itu ke Belanda Inggris. Kemudian Yukom Itima 15:13 geser setik, maghrib gurub 17:49, hilal 0 derajat 43 31,75, muksul hilal 0 derajat 0,1. Eta cerita nyukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi. Lamun hitungan-hitungan sulam namun dicaritakeun panjang nu jelas itimana Jumat malam Sabtu na 1 darajah setengah. Ieu berarti teu imkan ru'yat, berarti urang puasa minggu. Menurut hisab qat'i sulam munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep. Kemudian aya di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai teu kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah. Kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab qat'i adalah jatuh hari Minggu. Rata-rata aya nu itima Jumat, malam Sabtuna aya anu sadarja, aya nu sadarja setengah, teu imkan ru'yat, berarti urang istiqmal. Istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab qat'i adalah hari Minggu. Urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab qat'i asana akur bakal lajeng pemerintah. Adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu. Aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib ya al hisab al hasabatul falakiyah di harakatus syams wal qamar wa tariqatu Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 Masehu awalu ayam syahri Ramadan al-Mubarak liam 1435 Hijriah bimasyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan imkan nurut kakarak menang darjah sadarjah setengah. Terserah nu jelas urang memakai pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diruyat tingkahna gedena dicaritakeun insyaallah bisa ngan teu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab qat'i sulam munairen dan durusul falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu lebaran Senin. Jadi lamun lebaran Senin Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti urang puasa berapa ya? 29 poe sabulan ngaranna. Kurang 29 poe Senena puasa lebaran. Kurang ngaji biasa minggu katilu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Minggu libur, minggu kedua libur, minggu katilu libur. Ngaji. Libur deui bae. Minggu kahiji libur, minggu kedua libur, minggu katilu ngaji. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur. Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana, diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga mundal urang dina ngalaksanakeun ibadahna. Kemudian kitu urang ngalaksanakeun tarawih di jero na aya zakat fitrah. Insyaallah urang geus biasa tamat teu kudu kesulitan-kesulitan memehna urang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur.